Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dia urang neraskeun cecara carios si Endul Jawara Olo Kejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan. Malah andar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco ka dongeng Mang di mana wae ayana. Ugia sadayana aya dina kesehatan lahir sinterangan batin dilancarkeun sagala rupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tomol sukrep. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumatrasna ieu carita si Endul Jawara Olo Kejo. Sok kaparayun sadayana. Geus kitu mah si Endul teh laju we manehna teh ngajug-jugu arek asup we cenah. Hayang ngayakinkeun lantaran Iwati anu boga hak kana eta harta karun anu bisa asup ka jero gua. Sabada geus aya di lawang gua reg si Endul teh ngaraneug bari meratikeun kaayaan. Enya ku aing eta gua teh arek diasupan. Arah beuki yakin lamun aing anakna Ki Bantar Geni anu boga hak kana eta harta karun, pasti aing teh bakal bisa asup. Tapi sabalikna, lamun lain katurunanana beureunan aing teh moal bisa asup. Kitu cenah cek si Endul geus kitu nyobaan ngalengkahkeun sukuna. Sup asup ka jero gua kalawan eueuh halangan harungan. Yakin ayeuna mah tetela geuning cenah manehna teh bisa asup. Nganu ngaharti bener manehna teh anakna Ki Bantar Geni. Geuning aing teh bisa asup. Eueuh anu ngahalangan, kapan cek si Belang mah cenah. Lamun jalma samarangan lain katurunan atawa boga hakan eta harta karun, bakal aya kakuatan anu ngahalangan. Tapi aing mah lancar. Bener asik bener euy. Aing teh bakal beunghar, jadi jelema jegud, jadi jelema gede. Tapi kalan awak aing geus gede. Nya ku aing urang teangan di mana harta karun ditendeuna. Tetela geuning nasib aing teh kurat emas. Cek si Endul hatena suka bunga bari leumpang we asup ka jero gua. Arek neangan di mana cenah eta harta karun ditendeuna. Kaayaan gua teh beuki jero teh beuki ngagedean, beuki leugah tetela geuning. Sanajan liangna teu pati gede ari di jerona mah legana keur. Loba rohangan jika kamar we kawas di mah bae. Unggah rohangan ku si Endul teh ditongan. Laju dipariksa di jerona. Sugan we cenah katimu eta harta karun teh. Geus sababaraha hiji rohangan anu diasupan ku si Endul. Tapi geuning tetela eta harta karun teh acan katimu. Nah di mana atuh cenah eta harta karun teh si Endul teh bingung. Nah di mana atuh harta karun teh? Enya kapan diunggah rohangan ku aing teh geus teang. Tapi geuning eueuh nanaon? Piraku atuh lamun bohong mah. Eunaan beja eta harta karun anu ditendeun di Guha Karangloa teh. Nya aneh. Kumaha atuh ari geus kieu? Alah. Bingung aing neanganana. Cek si Endul teh bingung kudu ka mana deui nya neangan. Gek diuk di luhureun batu dembrak. Ulang mikir panonna harita teh merhatikeun lalangi teh guha. Basa keur jongjon ulang mikir. Ras ingetan kujang bamuka. Kapan cenah cek kita apa eta kujang teh mangrupakeun pituduh. Pituduh anu bakal nuduhkeun di mana-manana harta karun. Kapan cek kita apa oge kujang pamuka teh mangrupakeun kujang pituduh. Susukanan nya bener. Dina ieu kujang teh aya pituduh di mana diteunana eta harta karun. Bener. Atuh geus kitu mah si Endul teh laju we ngusiwal ngaluarkeun kujang anu diselapekeun di balik bajuna. Terus kujang teh diirikan. Teteh lah bener titik eta kujang teh.
Lamun harta karun teh diteuneun di pasir loa pernahna di guha karang loa. Malahan mah dina eta kujang oge dipejahakeun labah-labahna. Katimu ayeuna mah sia kapanggih. Jadi eta harta karun teh dihorohangan anu ditutupan ku batu gede. Alah, wah itu tuh bener, itu aya batu gede. Jung cengkat si Endul teh laju kada giru ngadeukeutan eta batu. Geus kitu mah eta batu gede teh laju digeserkeun. Pangaranan Endul tanangkana pedas atuh batu anu sagede kitu oge bisa digeserkeun ku sorangan. Barang batu digeserkeun, bener we aya rohangan anu hanteu pati gede beda jeung rohangan-rohangan sejena. Eta mah leutik atuh si Endul teh kudu ngorondang asup ka jero. Barang geus asup ka jero eta rohangan, breh katingali aya peti besi. Alah, eta meureun harta karun teh diteuneun dina eta peti. Alah, lakadalah beunang sia, benang ayeuna mah geus katimu ceuk si Endul teh maneh bunga. Peti besi laju dicokot, geus kitu mah dibawa keluar ngorondang di we. Geus aya di rohangan guha anu lega mah, peti teh laju diirikan. Masalah ieu teh peti harta karun. Ku aing kudu dibuka, tapi ieu dikunci dinding. Alah, kumaha mukana atuh ari geus kieu. Diraku ku aing kudu diruksak mah. Tapi keun ku aing urang akalan, urang buka. Peti besi teh laju ku si Endul teh atuh nyobaan dibuka. Pangaranan si Endul tanangkana pedas. Sanajan eta peti besi dikuncian oge bisa dibuka. Breh atuh katingali jerona teh emas inten permata anu harung herang. Si Endul molohok kaget mata simeuteun kakareun teuing ningali perhiasan anu sakitu lobana. Alah, nate salah kitu tinggalan aing teh. Kituna teh si Endul bari gigisik we. Saolah acan percaya kana ada temboanana. Alah, kabayang ku aing lamun ieu dijual teh bisa kumaha heuting duitna. Bisa kumaha heuting lobana. Aing teh bakal jadi jelema beunghar. Alah teh sangka mak ieu uing mak neangan bapa teh kalah kemenang harta karun geuning. Alah nya lain ngimpi yeuh. Geus kitu mah eta peti besi teh laju we ditutupkeun deui. Jung atuh si Endul teh cengkat. Laju eta peti harta karun teh dibuntel. Geus kitu mah laju kaluar ninggalkeun eta guha karang loa. Hari anu arek dituju teh aya lian di lemurna. Cenah arek balik heula we ka lembur. Arek bebeja ka indungna. Arek dibejakeun lamun neangan nu jadi bapa teh geus ngabuakeun hasil. Panyahoan ayeuna mah saha bapana teh nyaeta Ki Bantar geni. Najan geus tilar dunya nu penting mah geus kapanggih cenah saha-sahana. Jeung deui arek dibejakeun manehna teh meunang warisan di indungna. Tetela geuning cenah, manehna teh lain anak asli mah iti anak kitu mah. Ukur anak ukut we. Atuh si Endul teh kebat lumampah ngajauhan pasir loa. Caturkeun si Endul anu geus ngajauhan pasir loa kiwari teh geus aya di satengahing perjalanan. Jalan anu disorang teh jalan anu hara-haraeun jauh keneh ka pilemburan. Barang keur jongjon lempang tina rungkun teh aya nu pating karajeleng dua urang jalma. Jeleng celekedeg. Nang tu ngahadang ngahalangan jalan. Eureun sia euy. Gancang pasrahkeun eta ge molan ka aing. Nah saha maraneh teh beut ngahadang ngahalangan jalan bari jeung menta ge molan sagarupa. Pasti maraneh duaan teh begalnya. Alah sia ontong ngabegal deuleu. Bener. Dewek duaan teh kabegal sia. Ngaran we Karsun. Taya batu dewek si Markona. Ayeuna mah gancang pasrahkeun eta ge molan teh.
Ya bener Gajang ngepesrakeun. Lamun masih keneh lebar ku nyawa deuleu. Ulah sangeunana sia mika hayang kana banda batur ku aing oge moal dibikeun ieu ge molan teh. Ay, kurang ajar sia, Kang. Motong diantem nu kieu mah. Urang podaran we heula. Lah, pasti teh dibawana teh barang harga euy. Katingali ku aing mah nganggo ge moal teh peti. Oh nya. Jika raman udah mau teh peti. Hahaha. Pasti eusin teh barang berharga euy. Hei. Buta. Gancang siapa pasrakeun teh molan teh ka dewek. Lamun sia hayang salamet. Tapi lamun sia hayang kojor, pek pertahankeun eta ge molan. Ngan bae can aya kacaritakeun jalma anu salamet tina cangkreman dewek duaan. Hahaha. Kurang ajar sia begal. Sok maraneh teh kumaha? Ku aing bakal dising hareupan deuleu. Cik sia Noel mah teh neung beudeng we riuk-riuk kasieun. Kukuwe atuh nu duaan teh mane ngajengho. Nah, cenah eta jalma teh aya kuwanian-wanian teuing. Boa-boa cenah boga pangabisa pikeun ngabela diri tapi sapira oge cenah. Jalma biasa moal sabaraha pangarti jeung pangabisaan. Jika Rasun jeung si Markona teh laju ngagajeleng narajang. Seak gajeleng beureub si Karsun derek ngagabro kana caream. Tapi si Endul sagilek uka kiwarekeun micin beungeut naplos. Atuh samaran beureub teh ukur nyamos ngakan tempat kosong. Hiu, suku si Markona teh arek ngajajak kana beuteung si Endul. Sakala ieu mah teh disingkahan tapi ditadawe ku beuteungna. Barang dampal suku ngajabaro kana beuteung si Endul atuh cengkang si Markona teh ngacengkang. Lantaran aya kekuatan anu pahara anu ngabantingkeun ngadorongkan awakna si Markona. Kedebut si Markona teh kedebut. Aduh. Jika Rasun mane colok kaget nemu baturna ngacengkang sabadana jong beuteung si Endul. Rikat manehna tinggal lukas bedogna dihembatkeun rek disabetkeun kana beuheung. Basa mireungeuh musuhna teh arek nyabetkeun bedog kana beuheung. Si Endul ge harita teh taki-taki rek nemapak Banarajang. Basa bedog lebat rek jabat kana beuheung laju dipapak ku ge molana belentrang bedog teh nepikeun ka ngoleweng. Si Endul hanteu cicingan laju malas narajang ge molana teh dihapabukeun kana punuk si Karsun. Jabron soyong gemeru. Orang ajar. Sok sia gara hudang, lamun sia keukeuh mika hayang kana gemolan aing. Hihihi. Sok hudang li sia kurang ajar. Atuh si Karsun jeung si Markona teh kiwari mah sadar. Pahingan atuh wanian da pugu boga pangabisa. Si Karsun jeung si Markona teh laju carengkat. Kiwari mah hanteu wani gagabah bari masang kuda-kudana neuteub seukeut ka si Endul. Kunaon sia? Kalah kapating polohok. Asok geura maju deui sia. Majut teu majut. Si Karsun jeung si Markona teh asa ditang-tang atuh. Geus teu mikeun waktu laju ngagajeleng di narajang. Banarajangna beuki ngabahayakeun samaran-samaran bedogna teh. Incar beuheung si Endul hayang sagancangna maragatkeun nyawa musuhna. Tapi lain ge si Endul atuh jawara oloke jo lamun kitu wae mah gampang diperukeun. Sabetan-sabetan bedog teh ukur ngakan tempat kosong. Awak si Endul teh jajarek jegan we kawas anu mawok, kawas anu keur salebor. Najan jurus-jurusna teh lalawora tapi hese pisan dialan. Si Karsun jeung si Markona teh beuki kaget jeung banasaran. Nah jurusna naon cenah kakareun teuing. Anu hareupan jeung musuh anu boga ilmu sarupa kitu. Si Karsun jeung si Markona teh ngetrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisana. Bedog beuki pating kolebat. Kacepetan gerakna teh geus hanteu katuturkeun ku jalma biasa. Tapi hiji oge uhan hukeuna. Eta bedog teh nyamos we ukur ngakan tempat kosong. Malahan mah sekali mangsa basa ditadah ku gemolan si Endul. Bedog si Karsun teh nepikeun ka Macleng. Puguh we atuh lantaran dibabuk satarikna ku eta peti beusi. Celeng bedog teh Macleng koceak si Karsun teh koceak. Leungeunna karasa linu jeung komper. Si Markona harita teh anu ngadekeun gedogna kana tonggong si Endul. Ceuk pangrasana mah
Si Endul teh malah bisa ngagiwar. Tapi teteh lah di luar dugaan. Si Endul teh hari teteh ngalegodkeun awakna saeutik bari ngahiukeun di gembolanna ka tukang perang. Suku si Endul teh nyejek kana ika burung si Marakona jeprot celeng. Kangaran antajungan si Endul teh atuh. Tanakana teh pedas naker koleang kedabut. Si Marakona teh geus teu nyawara dina kaayaan kapiuhan teu inget di bumi alam. Si Karezun anu tadi puringisan han kanyeri bari nyekeran leungeunna. Hanteu wanian dina rajang kiwari mah geus teu untupan ari kudu neruskeun di tarung inggis ngaranapan cilaka. Hihi, kunaon sia kalah kapalahak polohok soak sia teh asok ari mika hayang kana gembolan aing mah urang teruskeun tarungna. Hebat maneh. Saha atuh ngaran maneh teh euy? Jago ti mana deuleu? Ngaran aing si Endul deuleu si Endul di paguruan Ciburuy deuleu. Enya, hebat maneh Endul. Anak itu mah maneh teh muridna kita apa nya? Paingan atuh ari muridna kita apa mah. Alah ampun Endul. Ampun. Kuring duaan. Moal kumaha wani ka maneh Endul. Jik teruskeun lampah euy. Ya heug atuh ari geus teu wani mah. Ayeuna aing bakal neruskeun lampah. Marangga dikantun sia begal. Dik si Endul lah ditate maneh teh bari ngagedi we leumpang dedot-dedot. Ngajauhan eta begal anu geus teter kasoran eleh jajaten. Si Endul kebat lumampah. Teu kacaturkeun di jalana kiwari mah geus tepi ka lemburna. Kadatangan teh dibagiakeun ku Maiti nunggukutna. Alah geuning maneh Endul ka mana bae atuh. Kapan dua teh ngalalana atuh mah. Nah ngalaratan nu jadi bapak. Tah ayeuna mah geus katimu papan dua teh. Basa disebutkeun lamun usahana pikeun yang ngalaratan nu jadi bapak geus hasil. Maiti ge milih bunga atuh. Ya syukur we ari geus katimu mah. Kanyahoan meureun ayeuna mah saha nu jadi bapak teh? Nya mah bapak uing teh ki Bantar Geni. Anu ku mah teh disebutkeun ngaranna anu katimu. Kieu lalakonna mah dadadat bae atuh ku si Endul teh dicaritakeun we teh mimiti manehna teh neneangan nu jadi bapak. Lumuk matuh di Baguron Ciburuy. Malahan mah sagarupana ge dicaritakeun eueuh anu kaliwat. Maiti atau Biti teh ngabandungan we pinu perhatian ngarasa bunga jeung bagja lantaran si Endul anak kukutna teh. Kiwari mah geus nyaho kasaha indung bapa aslina. Malahan mah bunga nu taya papadana. Lianti manggihan indung nu jeung bapa. Eta si Endul teh balik mawa harta karun teu sangka cenah bakal menang milik. Nya Endul mamah bunga. Maneh kiwari geus nyaho saha indung bapa maneh anu sanyana. Dari emak mah kapan ngan sakadar indung kukut anu baheula katitipan. Jeung deui emak ngarasa bunga. Tetela maneh teh menang milik anu kecida gedena. Sumuhun mak. Teu sangki bogu Endul teh bakal kenging warisan. Alah, Endul teh bakal jadi jelema beunghar. Bakal jadi jelema gede. Mangke bakal kacanak senang. Hirup urang teh bakal naik derajat. Moal jadi jalma sangsara balangsak mak. Nya geus sakuduna urang teh muji syukur ka Gusti anu Maha Gopur. Mudah-mudahan wae eta milik teh sing mabaka bagjaan keur maneh ujang. Gitu kayaan si Endul jeung Biti teh. Nu kiwari teh nyorang kasenangan. Nyorang kabagjaan. Si Endul geus aya mulang kalawan salamet. Hasil mah kesud jeung tujuan euleuh mitra waktosna parantos teh nyakapannya. Sagala urang tuna jajar carita si Endul jawara oloke jodugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang atuh nganuhunkeun tina sadaya peratosanana nya hapuntenna tina sadaya kakirangan mang. Saeulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.